Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken alladzi utawi kang yathuru dadi suci yaladzi minan najasati saking pira-pira najis iku salasun telu. Al khamru sawiji arak idza takhallalat tatkala dadi cuka ya khamar binafsiha kalawan sabab ne khamar. Wajildul maitati lan kaping done kulit bangke idza dubigo tatkala den samak ya jildu. Wama lan kaping telu ne barang soro kang dadi yasiman hayawanan hayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal ajengan musonif bade mertelaaken perkara anu najis anu bisa jadi suci. Perkara najis bisa jadi suci. Saur di dieu alladzi yathuru ari perkara anu bisa jadi suci eta salasun aya tilu. Mana anu tilu teh? Al khamru kahiji arak idza takhallalat binafsiha nyaeta arak anu jadi cuka ku sorangan. Ari arak teh nyaeta sakur inuman anu metak mabok. Saur Imam Nawawi, arak teh aya anu tina peresan anggur sareng aya anu tina peresan korma, aya anu tina kismis sareng anu sanesna anu metak ngamabokeun. Sakumaha pituduh dauhan Kangjeng Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Sakur inuman anu metak mabok eta khamar atawa arak, jeung sakur anu metak mabok eta haram. Riwayat Imam Muslim. Dina hiji riwayat kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Sakur anu matak mabok eta arak jeung sakur arak eta haram. Ieu arak nurutkeun jumhur ulama eta najis. Tapi di mana ieu arak jadi cuka ku sorangan maka eta jadi suci. Sabab hanteu aya elat najis jeung haramna nyaeta matak mabok. Ceuk qaidah al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum ieu muter jeung elatna, naha dina ayana atawa hanteu ayana. Saur Imam An-Nawawi, ijma ulama yen arak di mana jadi cuka ku sorangan eta suci. Tapi lamun jadi cuka na diolah di asupan benda sejen eta hanteu suci. Kangjeng Nabi ditaros tina perihal arak anu diolah sina jadi cuka. Dauhanana Kangjeng Nabi hanteu kengeng hanteu meunang. Ieu riwayat Imam Muslim. Anu kaduana perkara najis bisa dadi suci teh nyaeta wajildul maitati idza dubigo, kulit bangke di mana geus disamak nya. Kulit bangke di mana tos disamak. Iwal kulit anjing jeung bagong. Dawuhan Kangjeng Nabi idza dubigol ihabu faqad tahura. Di mana kulit bangke geus disamak maka sanyanyana geus suci. Ieu riwayat Imam Muslim. Ieu hadis nuduhkeun kana yen nyamak eta nyucikeun kana kulit bangke hayawan anu najis, ya, anu najis ku sabab bae.
naha hayawan anu sok di dahar dagingna atawa tara di dahar dagingna. Iwalti kulit anjing jeung bagong. Nah kulit anjing jeung bagong ieu mah hanteu bisa suci ku disamak sabab keur hirupna ge anjing jeung bagong mah geus najis. Ari cara nyamak nyaeta ngalaan leuleuwih kulit. Muncak cara urang mah lamadna nya. Lamadna teh eta dilaan kitu. Nu katilu perkara anu bisa jadi suci teh, perkara najis bisa jadi suci teh nyaeta wa masoro hayawanan, perkara anu jadi sato hirup seperti bilatung anu kaluar tina ain najis sanajan najis mughalladah, sabab eta sato hanteu didamel tina dat najis tapi kaluar dina dat najis. Jadi hanteu didamel tina datna najis tapi kaluar dina dat najis seperti bilatung cuka nya. Bilatung cuka hanteu didamel tina datna cuka tapi kaluar dina cuka gitu. Jadi lain dijieun tina cuka tapi kaluar dina cuka. Jadi perkara anu najis bisa jadi suci nyaeta tilu. Hiji arak di mana-mana jadi cuka ku sorangan, kadua kulit bangke di mana-mana geus disamak, katilu nyaeta perkara anu jadi sato hirup. Sakumaha dina nadom Sundana aya tilu barang najis jadi suci. Arak jadi cuka eta nu kahiji. Kadua kulit bangke lamun disamak jadi hayawan tina bangke bayawa. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu a'lam bissawab.